Assalamualaikum. Sampurasun. Hai Bray. Terima kasih udah klik video ini. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Tonton videonya sampai habis ya Bray. Dan klik juga subscribe. Babasan jeung paribasa. Naon bedana ari babasan jeung paribasa? Babasan, ari babasan teh kaasup kana basa pakeman. Ari anu dimaksud babasan maksudna nyaeta ucapan matok nu geus puguh entep seureuhna nu dipake dina harti injeunmanana. Jadi lain harti sajalantrahna, lain harti aslina. Eusina mangrupa babandingan sifat nah hiji barang atawa kaayaan sarta geus ngawangun hiji kecap. Contohna gede hulu, panjang leungeun, heurin kuletah, jeung kuru cileuh kentel pejit. Kulantaran mangrupa basa pakeman teh tangtu babasan teh teu bisa dirobah. Boh ungkarana boh kekecapanana. Upama ditambahan, dikurangan, atawa dilemeskeun, sifatna teh bisa jadi robah. Jeung hartina oge bisa jadi robah deui. Geus puguh ari camplang mah. Upama bae misalkan si babasan contohna gede hulu dilemeskeun jadi ageng mastaka atawa dirarangkenan jadi ngagedean huluna. Jelas karasa camplang jeung hartina oge robah deui. Jeung asa kurang pantes deui mun misalkan dirobah siga kitu teh. Nah, ayeuna paribasa. Gitu. Ai paribasa teh naon? Nya ai paribasa teh sarua jeung babasan kaasup keneh kana basa pakeman. Ngan ai paribasa mah nyaeta babandingan anu jadi perlambang lakuning hirup. Ngawangun hiji omongan atawa runtuyan kecap anu geus puguh entep seureuhna. Geus puguh surupanana oge deui sarta geus tangtu pok-pokanana. Sarua jeung babasan oge paribasa teu bisa dirobah ungkarana jeung kekecapanana. Gitu ngan aya bedana teh paribasa mah mangrupa kalimah. Gitu. Nah ayeuna ya mau misalkan orang hayang nyaho ieu teh naha paribasa atawa lain bisa dicocokkeun jeung sawatara nu ieu. Jadi maksudna ieu teh ciri-ciri paribasa gitu aya 4 lah gitu. Kahiji nyaeta paribasa mah sifatna ngabandingkeun, ngupamakeun jeung mapandekeun. Kahiji, nu kadua, paribasa teh omongan anu hartina lain sajalantrahna, lain harti sajalantrahna, lain harti aslina gitu maksudna. Nu katilu paribasa teh cirina mangrupa kalimah anu teleb, syarat anteb kana hate nu dibawa nyarita. Mun dibawa nyarita teh pantes gitu. Anu kaopat ayeuna ciri-ciri paribasa teh henteu bisa dirobah. Dikurangan, ditambahan, dileuwihan gitu atau dilemeskeun kekecapanana. Sabab geus mangrupa basa pakeman, basa baku gitu, basa teu bisa dirubah deui, basa tetep permanen. Nah gitu. Nah, masih dilajeng kana pembahasan perkawis paribasa. Jadi ditilik tina maksud anu dikandungna, paribasa teh bisa dipasing-pasing jadi 3 golongan. Jadi golongan anu kahiji paribasa anu sifatna wawaran luang gitu. Nu kadua paribasa pangjuru mlaku hade, nu katilu paribasa panyaram lampah salah. Engke urang jelaskeun kitu jalentrekeun hiji-hijina eta golongan-golongan etanya. Yuk lanjut. Nah, golongan anu kahiji paribasa wawaran luang. Ai paribasa wawaran luang teh ai maksana naon gitu. Paribasa wawaran luang teh eusina ngebrehkeun pengalaman nu geus lumrah di masyarakat sarta marupa bahan babandingan pikeun laku lampah urang. Jadi bisa dikategorikeun kana sifat atau karakter jalmi lah gitu. Jadi contohnya misalkan adat kakurung ku iga, hartina adat atau kebiasaan anu geus hese dipicieunna gitu. Terus aya mihape hayam kaheulang, hartina mihape atawa nitip barang kanu geus kanyahoan teu jujur. Terus contohna deui aya kokoro manggih mulut, puasa manggih lebaran gitu. Jadi
artinya mangpang mengpeng aji mumpung. Terus contohnya aya deui iwak nangtang sujen hartina wani nyorang pibahayaeun penian dia gitu sifatna. Terus nu terakhir hulu gundul dihidan ya maksudna atau hartina nuker untung tambah untung. Nah eta nu kahiji nembe golongan paribasa waran luang. Terus anu kadua paribasa pangjurung laku hade kayak orang jelaskeun deui. Nah, ayeuna golongan anu kaduanya eta paribasa pangjurung laku hade. Eusina pikeun pangjurung pikeun milampah kahadean. Contona gitu, aya 5 lah kira-kira nyaeta misalkan ari di arah supana kudu dijaga catangna. Gitu artinya aya barang aya banda gitu kan anu ku urang diala atau dipetik hasilna kitu nya kudu daek ngurusna. Terus contohnya aya di ambek sadu santa budi solehate gitu. Baiklah gitu cek Indonesia nama. Terus aya cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok gitu artinya upama dileukeunnan bari junun gitu sungguh-sungguh sagala rupakeun nu hese pasti bakal bisa. Terus aya contohna deui kahareup ngalasa jeujeuh ka tukang ngalasa jeungkal artinya hirup hati-hati make hitungan jadi henteu sembrono gitu cek Indonesia mah teu siga bagong asal nyuruduk we gitu. Nah pakai hitungan artinya ieu paribasa nu ieu. Terus contohnya kajen panas tonggong asal tiis beteng gitu. Jadi nuduhkeun ka jelema anu getol digawe. Capek oge dikereuyeun we gitu ngeureuyeun terus antukna ke bakal bisa menang pangupa jiwa. Eta nembe golongan nu kadua. Ke salajengna nu katilu nya eta paribasa panyaram lampah salah urang. Pasian contohna kumaha kitu nya. Sip. Terakhir ayeuna golongan anu katilu nya eta golongan paribasa panyaram lampah salah. Nya ayeuna ieu sabalikna tinu paribasa anu golongan anu kadua nyaeta paribasa pangjurung laku hade. Ieu mah paribasa panyaram lampah salah. Nyaeta paribasa anu eusina pikeun nyaram gitu kan milampah kasalahan. Misalkan contohna nya nunjukkeun atau nuduhkeun batur teh aya sifatna anu siga kieu gitu ngalakukeun kasalahan siga kieu gitu. Nya contohna misalkan culdog-dog tinggal igel hartina ninggalkeun gawe baku terus we migawe pagawean nu teu aya hasilna. Kosong lah gitu. Jadi dua contoh nu kadua beungpeun carang ku ayakan gitu api-api teu nyaho ngantep jelema nu migawe pagawean nu salah gitu. Nu katilu contona paribasa panyaram lampah salah nyaeta kawas awi sumayar di pasir hartina luak leok pikir teu puguh tangtunganana gitu. Jadi istilahna muncul Indonesia nama naon namanya clean plan. Nah gitu buat tila mikir. Jadi nu terakhir contoh paribasa panyaram lampah salah nyaeta pupulur memeh mantun hartina menta buruhan memeh prak digawenya. Seueur sadayana contoh-contohna mung singkatna contoh-contoh etanya mung sakitu. Panginten mung sakitu nu kusim kuring tiasa didugikeun, mudah-mudahan manfaat. Teras mung sakitu nu kapiatur gitu. Hapunten anu kasuhun hampura anu diteda sampurasun. Dah. Oke, Bray. Terima kasih udah tonton videonya sampai habis ya. Semoga kalian sukses dan rezekinya berkah selalu. Amin. Like, share, subscribe, dan komen ya, Bray. Bral.